Alah. Wah, ieu buah ieu mun aramis ieu aduh. Alhamdulillah ieu. Sabodos. Alah. Kapungkur mah ieu alah aya munu aya rangasa oh para hulu arben. Alah. Iya. Wala si bapak ya. Hayang hiburan we ya. Pak. Bapak ge hayang ya teh sararumpag. Ngenyoh naon ilaing teh Pak. Iya bapak. Geuningan bente sareng ayeuna kabungkur jeung kabungkur. Leres. Kapungkur mah nyeja. Wah, kapungkur. Keur zaman alit mah sagala we eta teh. Diantawisna rangasa para bulu. Sanes para bulu. para ulu gitu. Heeh. Tak gening hidupnya apa diantawisna buah kirai bedituna arben wah munu huni oge kapungkur reuteum zaman murang kalih teh dina tangka tak kitu benten sareng ayeuna katuangan teh nyejang benten kapungkur sareng ayeuna benten bapak maksud mun benten wah kapungkur mah ye abdi oge sok ngeuneuk-ngeuneuk buah kirai peribasa inungna cenah kitu ningali munu teh wah siapa bedan harenong dipeuyeum teh bapak kapungkur mah kitu heueuh matak asara reueus we lamun teh mah ningali bubuahan zaman baheula kacipta kitu tah kacipta we bapak maja kirang we kana waos teh kararebeg kitu nyeja leres sok careha maneh cepong tingali ayeuna tah wah geus dong lah Pak kadang maruang kali ayeuna mah wah waosna dede terus kararopokan gitu dah nu dewe kumaneh sok wani ngadukeun anak jeung bapak tempo tah masih beres bapak mah cepo pasti na bapak masuk nyisig lain kitu maksud bapak mah kade bibir tah ulasa bibir-bibirna saur sepuh mah omong ulasa omong-omongna lamun lain omongkeunana mah nyejang alah da si laing mah atuh sok ka mana karap cepot bapak tos tong debat dah ayo ayo we
ya kunyuk na ngalah norka